Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mangdinamara. Utamina ka wargi anu parantu siap-siap. Bade ngadongkeun dongeng Sunda nu digarap ku sim kuring Mangdinamara. Mudah-mudahan wae wargi sadayana sarehat nih wargi. Sehat jasmani oge sehat rohanina. Atau digampilkan rezekina oge aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah wargi daripada ngalamun teu bugunya wargi utamina nu parantos siap bade ngadongkeun ieu dongeng Sunda. Urang kawitan wargi carios ngadu teluh bagian anu ka-10 karangan Kiliksa. Dina bagian nu ka-8 urang masih nyarioskeun anu gelo nyatana si Marhim nu dirempug harita keluarga masyarakat di eta tempatnya anu aya di luareun warung Bisari teh. Semantawis warid mah diamankeun harita parantos dihajar ku nu gelo teh ku si Marhim. Kumaha jeung nai carita wargi manggal dijengadangkeun eta ngetang landung pang beberah manah. Hei setan gelo kunaon kalabur ha? Hayang modar ka dieu sia sing deukeut. Waing oge mah burung dijajapkeun sia ka akhirat. Anu ngepung teu sarua gelona terus wae harita digupayan si Marhim teh. Jadi kawas ngaheurian ka budak wae wargi sadayana. Hebat si Marhim beuki panas. Geujeul luncat kaburuan buryak nu ngepung mencar ngahaja make siasat kitu ngara si Marhim bingungeun. Tapi di luar perhitungan si Marhim henteu ngudag kanu lumpat. Kala mulungan batu sagede-gede peurup terus dibaledokeun harita kana suhunan imah. Atuh ting borobot kenteng nu peupeus sarta ting sorolok harita murag murubut ka panyaweran. Aduh sugan gelo jelema teh nya kala ngarusak imah eta. Ceuk hiji lalaki bari nangtung ti kajauhan. Sirahna gogodeg bakat ku kaget. Nu sae dia nyarahun yen si Marhim teh ngarusak imah. Tungtungna bingung harita kudu kumaha nangkepna sabab si Marhim jiga anu weduk ditampiling jeung ditonjok eueuh tapakna. Dikarasaeun nya akhirna RT na kolkohkol mere tangara ka balarea ngajak ngepung si Marhim. Burudul harita jelema teh ngabrul juljol ka deukeut warung Bisari teh. Silitanya jeung baturna silih bejaan yen si Marhim teh ngamuk. Geus kumpul Pak RT ngatur siasat harita. Jadi rek nyoba-nyoba nangkap si Marhim ku kekerasan. Sabab lamun diantep bakal ngabahayakeun. Hei dulur-dulur, ayeuna geus bea kasabaran ieu teh yeuh. Geus meujeuhna ngayakeun tindakan. Jig nareangan tambang atawa tali naon bae bawa nya, tapi ulah anu seukeut model tali tina hinis ulah bisi nyelakakeun kana dirina. Si Marhim urang pada ngeurad ayeuna. Urang tewak, urang kerem dina panjara. Buru nareangan bisi si Marhim kabur manten dia. Tuh, ayeuna keur maledogan kenteng tuh. Jalma loba anu tatanya deui. Kabeh geus ngarti kana parentah Pak RT. Burbur lalumpatan ka imahna masing-masing. Aya anu nyokot tambang domba, aya anu ngaruwag tambang pamoean, naon bae anu bisa dipake geurad dibawa. Malah aya nu mamawa amin pamajikanana keur dipoe dibawa rek ngeurad si Marhim teh. Heuleut sawatara waktu regi geus rob harita ngepung si Marhim. Tena longkrang anu lowong dikepung wakul buaya mangap teh. Si Marhim kerulang-keruling sarta terus dongkok nyokot batu. Beluwur harita dibaledokeun kanu ngepung. Buryak anu ngepung teh harita nyingrai. Beletuk batu kana taneuh rob deui harita ngepung. Tapi kituna teh bari ngangseg maju. Loba nu geus teu sabar hayang geurang-geurad si Marhim. Gergeteun hayang geura nyangkalak tuman bisi leuwih ngarusak. Nganya kitu si Marhim jiga nu kabandingan teh. Jadi panonna oge beureum, sungutna ngabudah, gero ngagorowok harita, nangtang kanu ngapung leungeunna acung-acungan.
Pak RT merekomando supaya maju bareng ngarasit marhim teh kaweureun. Nya beureung lalumpatan paheula-heula muru si marhim bari arek ngeurad. Tapi barang prak ngeurad si marhim teu kanyahoan si marhim teh ngelok, malah mah terus ngorondang moncor kana sela-sela anu ngepung. Ari tambang pangeurad kala silih eurad jeung baturna malahan aya nu kaeurad beheungna sarta euleugeg bari buncal di cek nu kaeurad walah wah uleuh bari nyakalan beheungna. Atuh pahibut harita ngalaan tambangna mangkaning lain saurang anu kaeurad teh haram jadah tak kamana si marhim teh euy teangan. Pak RT gogorowokan lantaran si marhim eueuh sararea malik tinggal liuk tinggal renghap kesang geus ngucur awak capek tapi henteu aya hasilna. Cakakak si marhim seuri geus ngabadega di pipir leuit cengar-cengir pikasieun kawas nu kasurupan. Pak RT teh jicingeun geruk marentah deui pikeun nangkep si marhim teh. Berlalumpatan ngepung leuit henteu aya nu kosong kabeh oge rapet kudu ngepung. Unggal panglumpatan di pegatan tapi si marhim tenang-tenang bae. Malah ngaheheh bari ngacungkeun. Beuten bari ngancunan anu ngepung. Hei marhim ka dieu sia. Montong ngahreuyan ka aing doraka sia. Ceuk Pak RT gugupai tapi si marhim kala kajebi terus nukangan ka Pak RT. Goroso tadi tangalaan calanana terus nongeng anak boru hayang di mata katinggali. Ger anu ngapung teh seuri. Tapi akhirnya mating polotot tambak asa diheureuikeun ku si marhim. Sedengkeun si marhim marita kalakah asa dioconan. Ngadenge nu seuri teh ngagak-gak deui bari cengkat terus selengakan. Marhim ngajedog sia. Diringkus sia ku aing. Ceuk Pak RT ambakeun. Pek wae bisa mah pek. Ceuk si marhim ngadeuketan ka Pak RT. Panonna mureuleng pikasieun ari biwir seuri tapi panon mah ngandung wisaya pikakeun. Pak RT undur-unduran sieun di deketan ku si marhim teh. Nu sajen nuturkeun si marhim ti tukangeun. Sanggis deket lung aya nu ngalungkeun tambang blus kana awak si marhim geur surak burung beng anu sajen lumpat bari mawa tambang. Beunang euy beunang cenah. Ceuk anu ngeuran si marhim bari meto tambang. Atuh si marhim marita ambak. Sakaligus malik kek tambang dicekel kedua leungeun dicentok sakaligus. Aneh tanaga si marhim kacidarosana. Telonjong gebru anu ngeurat namru hareupeun si marhim teh. Leye ditincak pundukna jerit nu lalajo ngajerit paureun si marhim mah kalaka ngagak-gak seuri. Maju kunaon kalaka cara lohok ieu teh. Itu tuh si Ikar tulungan tuh, hayo maju. Euran ku sararea euy. Ceuk Pak RT gogorowokan, reuwas nenjo baladna aya anu beunang teh. Robulasan lalaki anu gede wawanen mah maju. Bareng harita ngalungkeun tambang ngeurad si marhim. Nya akhirna beunang weh leuwih ti 7 tambang anu ngeurad awakna. Malah anu ngeurad beuheung. Ari si marhim abrug-abrugan sedengkeun nu tadi ditincak pundukna buru-buru harita ditulungan. Kade lesot deui euy, kade. Pak RT gogorowokan bari terus haritu bener milu melit-melitkeun tambang teh. Tapi hiuk harita angin gagelebug. Cungungung anjing babaung, sorak koreak, manuk leuweung oge mata keung. Gebeg sararea harita ngarenjag lantaran teu bobogoh gede angin jeung loba dedengean anu mataksieun. Tong didenge aya talikung bisi leupas deui eta. Ceuk Pak RT ngelingan sabab lamun balangah bisi kabur deui. Atuh ret si marhim teh ditalikung. Dibagutet ku puluhan tambang awakna nepi ka buni ku tambang ngahiji jeung leungeun anu tembong ukur sirahna semet beheungna. Hurseh beunang euy beunang cenah. Haita anu surak makat ku atoh. Sabab si marhim geus katangkep. Ngan edas angin beuki ngaguruh tatangkalan ting palenod. Daun kalapa pating kelebet sea sorana mata keung jeung geuman. Anjing babaung pating cungungung manu koreak pating kareak.
Tapi Pak RT terus mere semangat, sangkan balarea tikagoda ku sora angin. Si marhim digalusur harita dibawa ka imahna. Geus tapi blus harita kana garogol anu geus disayaguikeun. Da ti kamari ge rencanana arek ngaram si marhim teh tapi can beunang wae. Blus si marhim diasupkeun kana garogol geur surak eak-eakan. Atau sabab si marhim anu edan teh geus katangkap. Nya harita pamajikan si marhim nenjokeun ti kajauhan. Lajan nyage salakina teh gelo jeung ngarusak. Sedih di kitu-kitu teuing mah. Hing bae ceurik terus ngudupung kana Bang Barung. Atuh jalma nu aya deukeuteunnana pahibut pada nulungan pamajikan si marhim. Pada ngabeberah pada ngupahan. Geus nyai ulah sedih, ulah nalangsa. Jang marhim teh lain dek disiksa, lain dek dikakaya. Sinareureuh karunya ulah goreng hate, ditangkap teh mah lain geuleuh lain ceuceub, tapi karunya eta teh. Kitu ceuk hiji awewe nu kolot napatahan ka pamajikan si marhim. Tapi nu dipatahan kalakang Abang ngingik ceurik. Beki tarik bangunukan nyerian. Kubu ngariung, punten kudu ngariung pada ngupahan terus dibawa ka imah indungna. Harita si marhim geus aya di jero garogol, keur sahilaanan mah tambang teu dilaan da bisi ngamuk. Sanggeus beres terus pada ninggalkeun saurang ge eueuh nu nungguan. Pangrasana aman teu mungkin lamun kudu leupas deui mah. Pak RT jeung kanca-kancana guligaha teh asa enggeus pagawean teh teu hariwang teuing. Da si marhim anu edan geus beunang tapi can oge nepi ka imah. Gorowok anu nangtang datang ti imah marhim. Sorana tarik geuman awur jeung sora angin nu ngaguru. Hei urang lembur gorobok. Kadarieu sia wani mah sia. Dibabad sia ku aing kabeh. Kitu cenah. Kadengena atuh hanya puguh we. Jelema teh raruaseun. Regarandeg hampir bareng malik deui ka tukang bari jeung ngarasa kaget. Wargi sadayana masih ngadaungkeun dongeng Sunda nya wargi. Etang-etang landung Bang Brahmana dina YouTube dina channel Mangina Marah. Ka wargi sadayana boh anu caket anu tebihna istri atau nabi pameget anu anom sepulna warginya. Di mana bae ayana lah di lebet negeri Indonesia. Di sadayana provinsi anu resep kana dongeng Sunda kalayan juga ngadangkeun. Oge di luar negeri nya wargi sadayana di negeri mana bae lah anu biasa ngadangkeun dongeng ieu. Pamugi tiasa kahibur manah kalayan kabingahan. Aduh teh hilap oge ka para padagang nu sok biasa ngadangkeun deui sambian icalan. Bedi jeung ari calananya di pasar-pasar atanapi di swalayan di toko-tokonya bari mayunan dagangan bari ngantosan anu ngagaralihnya wargi sing laris lai calanana warginya mangaina urang lajengkeun deui lah ieu dongeng teh ngadu teluh bagian anu ka 10 lain sada si marhim Pak RT tah cik salah seorang bari neuteub ka Pak RT. Wajar najan edan gemu ngari di barogod mah. Keunai antep lah, engke ge cager sorangan sugan. Ju baralik ah. Cik Pak RT terus limpang direk mulang ka imahna. Tapi kareki sabaraha lengkah kadenge aya nu buruk-murak sada awi anu amburadul. Pak RT ngarandeg deui anu sejen panasaran miheulaan balik deui barang nempok kaayaan si marhim. Jadi hayang nempok maranehna teh. Nya tungtung nama sararea ge balik deui. Dasar wa panasaran. Baranggok mata kaget. Sabab si marhim geus lajag-lejeg di pipir imahna. Garogol geus amuradul tambangna pargat. Masya Allah, geuning geus leupas euy. Kumaha ieu teh nya? Pak RT harita ngajenghok teu ngarti kana eta kajadian. Anu sejen oge teu ngaromong sarua ngarasa reuaseun. Ari si marhim nenjo jalma nu daratang teh buringhas panonna oge buncaling pikasieun. Bureungbeng lumpat rek narajang ka Pak RT jeung kanca-kancana. Nya puguh sararea oge sieun buriak nyingrai buru berlalumpatan paheula-heula sieun katewaku si marhim.
jalma tinggorowo karita ngabijaan kanu sejen yen si marhim teh lepas deui. Atuh pahibut arunggah ka imahna masing-masing. Abawe pating jerewet atuh barudak pating koceak. Blas blus arasup ka imah buruk-brek mendetan panto dikunci di jero. Ari si marhim ngacacang di buruan gogorowo kanangtang tapi eueuh nu ngawaro. Kabege ngahep-hep ngadedempes bae. Eueuh anu wani kaluar. Jadi boro-boro awewe najana lakina genenjok kitu mah keung. Sabab geus jelas di barogol bari diasupkeun kana garogol masih kene bisa ngalaan. Kawas nu kasurupan siluman. Kacaturkeun Parid jeung Bisari harita teh geus perak beberes di warung. Mulungan parabot anu bener keneh. Ngumpulkeun beling da bisi katincak. Parid kacida amekeunana. Lantaran barang dagangan taya anu nyesa dirusak ku si marhim teh. Harianeun si gelo teh ngarusak anu teu tuah teu dosa. Kumaha atuh eta teh nya gelo teh bet kamalinaan teuing eta. Kitu cenah ceuk Parid. Bari terus nunda bubuk beling kana emper butut. Bener kana ember butut. Kena rek dipiceun kana lombang. Kenai jang nu kieu mah babari deui neangan gantina. Supaya salamet we urang ulah cilaka ku si marhim. Tadi ge mun teu pada nulungan mah geus kumaha boa tadi tah. Ceuk Bisari harita leuwih mentingkeun kasalamatan dirina batan harta banda. Diri perlu salamet barangnya kitu keneh bi. Tapi harta mata talang raga jang. Mun dina kaayaan kasalempek mah kajeun ngorbankeun barang, batan kudu ngorbankeun jiwa mah. Sabab barang mah bisa diteangan deui da loba gantina, sedengkeun jiwa mah hese. Ngan hiji-hijina apan? Nya bener bi. Tapi kumaha atuh si marhim teh nya bet kalakah beuki parna. Na teh aya nu bisa kitu maruhkeun manehna. Ceuk Parid manehna harita ngagremet hayang ngelehkeun si marhim. Lah nya eta tuh awan nu bisa jang. Barang keur gunem catur kitu kadengeun nu ting jorowok ti kajauhan. Bisari deuwaseun Parid oge ngagebeg. Duanana ting darenjag terus ngahuleng bakatku bingung lila-lila Bisari ngomong. Tutupkan pantok si marhim ngamuk deui eta. Bibi cicing di jero pantok kunci sing paguh. Kuring marek keluar. Hayang nyaho. Rek diakalan lah si marhim teh. Ceuk Parid dititah ampih kala rek indit kala kaburuan. Kunaon ari maneh geus nyaho tadi ge ampir cilaka. Nah kala rek keluar cicing di imah. Bisari dada keheul keneh sabab manehna bakat kumelang jeung nyaah ka Parid. Tenang bi ari salse mah kuring bisa ngagunakeun akal. Tadi mah elesot teh kasalempek. Parid bani keukeuh malah teu nungguan jawaban terus kaluar ti imah. Bisari harita gogorowokan dita ka jero deui tapi Parid kala indit mapag si marhim. Puguh Bisari teh melangeun pisan. Jadi samana polah manehna teh jeung samarampa. Tapi rek bijil ge henteu wani deui. Bisi datang manten si marhim. Aduh aing mah. Nah anak-anakan teh anak banal-panal teuing. Kumaha lamun cilaka. Aduh. Aduh. Ieu batuk deui lah. Kumaha atuh ieu teh cenah. Parid. Kumaha di pikiran maneh? Ceuk Bisari harita ngomongna teh taya gunana. Da teu kadengieun ku Parid mah sabab geus jauh ninggalkeun imahna teh. Ari Parid wargi harita teh kala kang ngahaja leuleumpangan. Neangan si marhim pungkal pengkol ka bibir imah. Sarta tengah-tengok bari taki-taki. Tapi si marhim eueuh teuing ka mana leumpangna. Ka mana si wawalak teh cenah? Awas ya mun kapanggih diteke si aku aing. Kitu ceuk Parid. Estu taya kasieun sakitu geus ngalaman dicekek teh teu aya kapokna. Keur kitu gero si marhim ngagorowok nang tang ka urang lembur. Tah geuning. Di kulon sorana makeun sia.
Cek Parid ngomong sorangan terus lempang mapai bibir imah. Teu nyahoeun aya nu ngintip poreng Pak RT. Jang Parid, reka mana eta teh hayu ngampi. Ulah kalentang-kalentang sorangan bahaya jang. Reg Parid eureun luak dieu neangan ngomong tapi teu kaciri dari jero imah. Parid dempang digero deui aya nu ngageroan harita. Jang ka imah. Reka mana eta? Ieu ka dieu ka mang ka dieu. Cuk Pak RT di jero imah terus sungkakeun jandela kacirieun ku Parid nyeseri. Aya naon Pak RT? Ayo urang nangkep si Marhim. Is kumaha eta teh ulah bahaya jang si Marhim teh edan tah dibarogol ku tambang ge bisa ngalaan. Diasupkeun anak garogol bisa keluar. Garogolna hancur. Cuk Pak RT nerangkeun bari pepeta. Moal sieun kuringa Pak RT. Keheul ka si Marhim teh. Dagangan bibi kuring hancur. Jama parabot rusak. Dek ditewak sina ngagantian tuman tah. Parid teu ngomong deui terus lempang muruka kulon. Da hayang buru-buru tepung jeung si Marhim teh. Aduh gogodeg Pak RT ge. Kaget kula lampahan Parid. Anu teundeung ludeung taya kasieun teh. Padahal kasebutna ge budak keneh jadi bujang kagok teh wargi. Pak RT melangeun ka Parid teh kapaksa bebeja ka pamajikanana. Yen rek turun nuturkeun Parid pokona mah bisi aya itu ieu anu teu mibah. Jeru turun tina jandela. Ari jandela ditutupkeun deui ku bojona Pak RT. Harita keneh Pak RT leumpang ka katayepan nuturkeun Parid di kajauhan. Lar ka hiji imah terus nyalukan baturna saurang supaya aya nu ngabantu. Seuseut daekeun da sieunun ku si Marhim teh, tapi akhirna mah daekeun da sarua melangeun ka Parid. Urang kocapkeun Parid harita teh geus nepi ka hiji tempat aya kebon sampeu sisi jalan. Beh kuluna aya buruan rada lega. Sok dipake ulin ku barudak leutik. Ya didinya si Marhim ngajanteng nangtung ruat reret kawas aya nu diteangan gero nangtang menta lawan. Hei jelema edan jelema gelo kadari sia. Sen wayang gelut jeung aing. Yap ka dieu sing deukeut sia. Kitu na teh ngomong bari jeung lurar leret jiga nu garetek leungeun hayang gelut. Parid meta ye peleumpang bari dongko panonna muruleng ka si Marhim. Reg eureun nyalingker kana tangkal kalapa. Panon mah tetep muruleng ka musuh. Kumaha nangkepna ieu? Baledo gawe ku batu kitu. Atawa rentok di tukang terus sekek. Keun wae modar oge. Ceuk teh Parid estuning gede bawaneh. Abong can boga luang ukur ngandelkeun kawani teh. Sajungjungan mah cicing Parid teh. Mikir bari neuteup ka musuh. Ku Pak RT ge ditalingakeun ti kajauhan. Henteu nembongan ari can bahaya mah. Kajaba lamun geus silaka kawas tadi nya sate kapola Pak RT teh arek ngabelaan. Harita Parid mikir mani anteng neangan akal. Keur kitu ujug-ujug ras inget ka aki-aki nu kungsi dahar bareng teh. Nyeh Parid seuri sorangan malah mangomong ka dirina. Aduh, bodoh aing teh. Pan bareto teh aya janji jeung si Aki. Cik Aki kuring tulungan ieu. Hayang ngaleuleskeun si Marhim. Mun bisa masina cager gelona karunya ka anak pamajikanana ki. Kitu ngomongna teh terus ngabayangkeun rupa aki-aki nu bari tepung teh. Mani husu jeung banget percaya yen si Aki teh bari nulungan. Tekung serila hiuk aya angin ngagelebug datang kala nepikeun ka pating palenod. Kala kair rabeng haliberan, manuk sing saloyong notog-notogkeun maneh terus mubus kana bunik. Pak RT jeung baturna kaget deui bae sabab asa loba pisan anu aneh-aneh. Tapi waktosna wargi sadayana dina YouTube dina channel @manggidamara. Teu nya kapan ya wargi. Lupina carita Sunda dina atau nabi dongeng Sunda maksud dina judul ngadu teluh bagian anu ka 10 wargi dicekapkeun duikeun ka dieu bae.
mugi katampi kalayan kabingahan ya wargi sadayana. Insyaallah atuh ngadu teluh bagian anu ka 11 nama enjingnya dina waktos anu sami pamugi urang sadaya tiasa di tepang daungkeun deui. Sim geuring mandina marang ngahaturkeun nuhun ku paratosanana kawargi sadayana wilujeng katurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.